Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradda jeung lamun karep anjeun ang ta'lama kana yen nganyahokeun anjeun sifatahu kana pirang-pirang sifat Allah lil amati ka awam pati tah kudu ngadatangkeun anjeun biha kalawan itu sifat asma'an kana pirang-pirang jenengan mustaqatan anu dimustaq minas sifati tina pirang-pirang sifat al madhkurati anu ditutur. Payuqalu maka diucapkeun naon lapad innallaha saestuna Allah taala maujudun eta aya qadimun anu ti heula heubeul mukhalifun tur anu nyulayaan Allah lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar mustagnun anu teu butuh an kulli syai'in tina sakur-sakur perkara wahidun anu sahiji qadirun anu kawasa muridun anu ngersakeun alimun anu uninga hayyun anu hirup samiun anu ngadangu basirun anu ningali mutakalimun anu ngadawuh wa ya'lamuna jeung nganyahokeun itu awam addadaha kana pirang-pirang lalawanana itu sifat. Umpama urang rek mapatahan rek ngawurukan rek ngajar maka dina cara nganepikeunana keur jalma anu awam tina masalah sifat-sifat anu hak di Allah taala maka carana teh kudu ngadatangkeun kana pirang-pirang mustaq anu dicokot tina sifat-sifat anu geus dicaritakeun tadi nu geus dicaritakeun ku musannif saperti umpamana diucapkeun Allahu maujudun anu meunang mustaq tina sifat wujud atawa Allahu bakin anu meunang nyokot meunang mustaq tina sifat baqa. Allahu qadimun ieu meunang mustaq tina sifat qidam. Allahu mukhalifun lil hawadisi meunang mustaq meunang nyokot tina sifat al mukhalafatu lil hawadisi. Atawa Allahu mustagnin an kulli syai'in anu meunang nyokot meunang mustaq tina sifat qiyamu binafsihi. Atawa Allahu wahidun meunang nyokot tina sifat wahdaniyat. Allahu qadirun meunang nyokot tina sifat qudrat jeung saterusna lah nepi ka sifat kalam. Malah masalah lalawana oge tegasna sifat-sifat anu mustahilna di hak Allah maka tinggal dimustaq we dina lalawanana eta sifat anu wajib di hak Allah seperti umpamana yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna ma'duman hadisan fanian mumasilan lil hawadis muhtajan muta'addidan ajijan karihan jahilan mayitan as-soma'a jeung sejen-sejenna lah tepi ka tamat eta tata cara lamun deuk ngawurukan rek ngajarkeun ka jalma anu awam. Wa'lam jeung kudu apal anjeun anna ba'dal asyakhi kana saestuna sapalih pirang-pirang guru parroko eta ngabedakeun ieu ba'dha
bainal ahwali di antara pirang-pirang tingkah wal i'tibarati jeung pirang-pirang rekenan. Faqala maka ngadawuh itu ba'dol asya kana lapad al-halu ari tingkah wal i'tibaru jeung rekenan kulun eta ari hiji-hijina min huma anu tetep tina itu hal wal i'tibar gairu maujudin eta henteu maujud wala ma'dumin jeung teu ma'dum. Ballahu balik ta eta tetep kana itu kulun tahakkukun ari narima nyata fi nafsihi dina awakna itu kulun illa annal hala kajaba saestuna tingkah lahu eta tetep kana itu hal ta'alluqun ari ta'alluq wa qiyamun jeung jumeneng bidati kalawan datna wal i'tibaru jeung ari i'tibar la tata'allaqu eta henteu ta'alluq ieu i'tibar lahu kana itu la ta'alluqu eta henteu aya ta'alluq eta tetep lahu kana itu i'tibar biddati kalawan dat. Saur sapalih ulama eta para sapalih ulama tos ngabedakeun antara hal jeung amrun i'tibariun. Nurutkeun sawareh ulama bahwa ayana hal jeung amrun i'tibariun eta akur duanana dina pada kaasupkeun kana gairu maujud wa gairu ma'dum. Entos teu lagi dibahas. Gairu maujud teu nepi kana pangkat maujud anu nepi ka bisa katingali. Henteu teu nepi ka kitu. Wa gairu ma'dum jeung teu nepi kana pangkat ma'dum. Sehingga di hukuman eueuh sama sakali teu nepikeun ka kitu deh. Ngan bedana ari hal mah sok ta'alluq jeung tumetep dina dat. Kali deui. Bedana teh ari hal mah sok ta'alluq jeung tumetep dina dat. Sedengkeun ari amrun i'tibariun mah henteu ta'alluq kana dat. Sarahna anna qauluhu wa'lam anna ba'dal asyakh hasilu hadil qissati ari kesimpulanana ieu kisah anna syekh eta saestuna Syekh Al-Adawi tegasna Syekh Al-Adawiyah kororo eta netepkeun ieu Syekh annakulan kana saestuna saban-saban sahiji minal ahwali tina ahwal wal i'tibarati jeung i'tibar ghairu maujudin eta henteu maujud wa ghairu ma'dumin jeung henteu ma'dum. Lakinil parku tetapi ari bedana bainahuma antara itu ahwal wal i'tibar annal ula eta saestuna nu awal ahwal nu awal laha eta tetep kana itu ula qiyamun ari menggon biddati kala dina dat bihlapis saniyah kalawan beda nu kadua painnahu maka saestuna kalakuan la qiyama eta henteu menggon eta tetep laha pikeun ieu saniyah bidatin dina hiji dat wa ma'adalika jeung sartana ieu la qiyama laha bidat hiya ari itu saniyah mutahaqqiqatun eta anu nyata kharijal idhani dina luareun pirang-pirang hate. Palam yusallim tuluy henteu narima teu taslim teu narima henteu taslim itu ba'du henteu taslim lahu kaitu ba'du dalika kana itu parku saha ba'dum sapalih ulama
mu'taridon bari anu ngadebat bi anau kana saestuna kalakuan yaljamu eta misti alai kana itu dalik naon mahdurun dipikarempan wahia ari itu sania kia musipati eta menggona sifat binapsiha kalawan datna itu sifat palidalika maka kulantaran itu i'tirad ihtaro milih musannif annau kana saestuna kalakuan la tahaqqaqa eta henteu narima nyata eta tetep laha pikeun itu sifat ila fil iddihani kajaba dina pirang-pirang hate wa yaqulu ngeunaheun nama lain wa yaqulu teh wa yuqalu jalamun wa yuqalu mah wa yuqalu jeung dicaritakeun naon innal i'tibar saestuna i'tibar yatahaqqaqu eta nyata ieu i'tibar bi ghairil iddihani dina lian pirang-pirang hate wa turido jeung didebat naon alaihi ieu i'tibar bi anal i'tibar kalawan saestuna i'tibar sifatun eta sifat wa idza kana jeung di mana-mana bukti itu i'tibar la ta'alluq eta henteu ta'alluq eta tetep lahu kana itu i'tibar biddati kana dat wa yatahaqqaqu jeung narima nyata itu i'tibar fi ghairil iddihani dina lian pirang-pirang hate pa aina tah eta di mana mausupuhu ari anu disipatanana ku itu i'tibar wasifatu jeung ari sifat la takumu eta henteu menggon teu tumetep itu sifat binapsiha kalawan datna itu sifat balla buda balik tamisti laha kana itu sifat min mausupin tina anu disipatan samalah nurutkeun sawareh ulama deui mah bahwa masalah i'tibar eta bisa nyata dina luar hate idihan di dia mah luareun akal eta teh ngan ieu pendapatnya ditolak diiktirad didebat naon sabab pangna ditolak sabab ayana i'tibari mah kaasupkeun sifat sedangkeun umpama eta amrun i'tibariun henteu ta'alluq kana dat jeung bisa nyata dina luar akal atuh mana mausupna sabab masalah sifat mah teu bisa gular-goler sorangan teu bisa qaimatun binapsiha tapi misti eta sifat kudu ngancik dina dat kudu ngancik dina mausuf sedangkeun umpama eta sifat nyata dina luareun akal maka pasti eta sifat kudu gular-goler sorangan tegasna kudu qaimatun binapsiha sedangkeun teu sah ayana sifat qaimatun binapsiha jadi misti we wajib ceuk akal ayana sifat kudu ngancik dina dat sifat kudu ngancik dina mausuf palhaku makarenu hak annal i'tibarati eta saestuna pirang-pirang i'tibar la tahaqqaqo eta henteu nyata laha kana itu i'tibar illa fiddihni kajaba dina hate wahia jeung ari itu i'tibar kismani eta kabagi dua bagian i'tibarun ikhtira'iyun tegasna kahiji i'tibar ikhtira'i wa huwa jeung ari ikhtibar iktira'i alladzi eta perkara la asla anu teu aya asalna eta tetep lahu kana itu alladzi fil wujudi dina ayana kapardika saperti nakdirkeunana anjeun nakdirkeun ngira-ngirakeunana anjeun al karima kana berehan bakhilan kana jadi koret wal jahila
jeung ka anu bodoh aliman kana jadi alim. Kulantaran pendapat anu ti heula di debat, maka kaul hak, kaul anu bener mah bahwa masalah i'tibari teh eta henteu nyata kecuali ti mungguh akal wungkul, kecuali dina hate wungkul gitu. Contona sapertikeun kieu. Kitab dina luhur meja tah anu kaasup kana bangsa wujud nama nyaeta nganukur kitab jeung meja. Kali deui kitab dina luhur meja, maka anu kaasupkeun kana bangsa wujud nama eta teh nganukur kitab jeung mejana. Cenah kecap luhurna kumaha? Ari kecap luhurna mah eta teh teu kaasup bangsa wujudi, sabab henteu bisa dinyatakeun ku bukti, tapi dinyatakeunana teh ku akal, bahwa cek akal aya eta luhur teh gitu. Sabab bukti kitab dina luhur meja ieu teh nuduhkeun bahwa nurutkeun kaul hak, kaul nu bener mah masalah i'tibari teh eta henteu nyata kecuali ti mungguh akal wungkul, teu bisa dinyatakeun ku buktina. Jadi luhur teh aya ngan teu bisa dibuktikeun gitu. Kahartina teh ngan ukur ku naon? Kahartina teh ngan ukur ku akal wungkul. Wa huwa kismani, i'tibariyun teh kabagi dua. Hiji i'tibariyun ikhtira'iyun. Naon ari i'tibariyun ikhtira'iyun? Ari i'tibariyun ikhtira'iyun teh ayyukrido syahsu syai'an la aslalahu fil kharij. Ngira-ngirakeunana hiji jalma kana hiji perkara anu teu aya asalna kana eta perkara. Dina buktina kieu lah maksudna. Eta barang teh teu nyata dina buktina gitu. Contoh siga kieu. Ngira-ngirakeun umpama ya, urang teh ngira-ngirakeun kana koretna hiji jalma anu padahal eta jalma teh bageur gitu. Atawa ngira-ngirakeun kana pinterna hiji jalma anu bodoh. Ta eta teh henteu nyata dina buktina gitu. Nya geus puguh si Jaed teh bodoh, tuluy dikira-kirakeun ku urang pinter. Geus puguh si Jaed teh pedit, dikira-kirakeun ku urang bageur. Takan eta teh teu aya buktina gitu, la aslalahu gitu. Jadi dina buktina teh eueuh sama sakali. Ya, bahasa di dieu mah maksud fil khariji teh teu nyata dina buktina gitu. Tah nu sarupa kitu dingaranan i'tibariyun ikhtira'iyun. Atawa sabalikna nu tadi. Geus puguh jalma pinter dikira-kirakeun bodoh. Geus puguh jalma bageur dikira-kirakeun pedit. Eta oge la aslalahu fil khariji. Henteu nyata dina buktina eta oge. Anu kitu ge sami ngaranna i'tibariyun ikhtira'iyun. Tinggal sarahna naqalu ikhtira'iyun. Ikhtira'iyun. Nisbatun ilal ikhtira'i. Nisbatun eta dinisbatkeun ilal ikhtira'i kana gawe-gawe jijieun. Wa huwa jeung ari ieu ikhtira'i ayyukrido eta yen ngira-ngirakeun saha asa suji jalma
syai'an kana hiji perkara la asla anu teu aya asalna eta tetep lahu pikeun itu se fil khariji dina buktina. Teraskeun wa tibarun jeung kaduana i'tibar intijaiun anu bangsa intijai wa huwa jeung ari intijai alladzi eta perkara lahu anu eta tetep kana itu alladzi aslun ari aya asalna fil khariji dina buktina kasubuti qiyami jaidin saperti tetep ngadegna jaid fa innahu maka saestuna itu subut muntajiun eta narima kacabut min qaulika tina ucapan anjeun lapad jaidun qaimun ari jaid qaimun eta anu ngadeg watisopu jaidin jeung nyipatanana jaid bil qiyami kalawan ngadeg sabitun watisopu jaidin jeung ari nyipatan jaid bil qiyami kalawan ngadeg sabitun eta anu tetep bil khariji dina buktina. Nu kadua i'tibariyun intijaiun ari ngaran i'tibariyun intijaiun mah ayan taji asyahsu syai'an lahu aslun fil khariji nyaeta nyokotna hiji jalma kana hiji perkara anu nyata dina buktina eta perkara sapertikeun kieu tetepna qiyam kasih jaid tah bahasa tetepna qiyam di si jaid teh eta meunang nyokot tina ucapan jaidun qaimun maka masalah kasipatanana jaid ku qiyam eta teh sabit tetep atawa nyata dina buktina gitu. Tegasna mah bisa dinyatakeun ku buktina. Naon sababna? Sabab lahu aslun fil khariji. Nah geuningan peti hukuman lahu aslun fil khariji sabab meunang nyokot tina perkara anu bisa dinyatakeun ku buktina. Nyaeta tina lapad jaidun qaimun. Maka anu sarupa kitu dingaranan i'tibariyun intijaiun. Tingali sarahna naqaluhu intijaiun nisbatun eta dinisbatkeun lil intijai kana nyokot wa huwa jeung ari ieu intijai ayan taji'a eta yen nyokot saha asa sujalma syai'an kana hiji perkara lahu anu eta tetep kana ieu se aslun ari aya asalna fil khariji dina buktina. Al aqidatu ari aqidah al hadiyatu anu hiji wal arbauna jeung 40 al jaiju eta sifat jaij fi haqi dina hakna Allah taala bari maha luhur Allah. Payajibu maka wajib ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf naon aya taqida yen nekadkeun ieu mukallaf anallaha kana saestuna Allah taala bari malur Allah ya juju eta wenang pihaki dina hakna Allah naon ayah luko yen ngadamel Allah al khaira kana alus wasyarra jeung kana goreng. Sabada beres roes tuntas paragat musonib netelakeun sifat-sifat anu wajib jeung anu mustahil dina hakna Allah jeung hiji-hijina dalil tina eta sifat ayeuna musannif rek mertelakeun akidah anu nomor ka-41 nyaeta rek nerangkeun sifat jaid sifat anu wenang dina hakna Allah. Ti heula geus kanyahoan geus dikanyahokeun bahwa ngaran jaid akli teh nyaeta sakur-sakur perkara anu sah ceuk akal ayana jeung eueuhna eta perkara. Jadi ngaran jaiz teh ayana jeung eueuhna eta perkara teh kaharti ku akal.
kulantaran dina ieu akidah anu ka-40 hijina rek nerangkeun sifat anu wenang di hakna Allah, maka wajib hiji-hijina jalma mukallaf rek lalaki rek awewe kalawan wajib ceuk syara kudu nekadkeun bahwa Allah Ta'ala wenang di hak anjeunna rek ngadamel kana khair atawa kana syarr. Tegasna mah rek ngadamel kana alus jeung kana goreng eta hak Allah. Sehingga ngadamelna Allah kana al khair teh lain wajib tapi wenang dina hak anjeunna. Kitu deui Allah Ta'ala ngadamel kana syarr kana goreng ieu oge wenang di hak anjeunna lain perkara anu mustahil. Anu dimaksud ku al khair teh nyaeta sakur-sakur perkara anu teu dicare ku sara. Atuh lamun dimaksud ku khair teh eta sakur perkara anu teu dicare ku sara, maka pasti eta al khair ngajangkau ngahontal kana satiap pagawean anu dihukuman wajib, mandub teh sunat jeung mubah. Sedengkeun ari nu dimaksud ku syarr ku goreng nyaeta sakur-sakur perkara anu dicare ku sara. Atuh lamun teh mah nu dimaksud ku asyarr di dieu nyaeta sakur perkara anu dicare ku sara, maka pasti eusina eta syarr teh ngajangkau kana sakur perkara anu dihukuman haram jeung dihukuman makruh tahrim jeung makruh tanjih anu menuju eta makruh tanjih kana khilaful aula. Saumpama ngadamelna Allah kana al khair jeung syarr eta wenang di hak anjeunna, maka ieu teh bisa katolak patekadan Mu'tazilah. Naon sababna? Sabab Mu'tazilah mah nekadkeun kieu patekadan Mu'tazilah. Allah wajib ngadamel kana al khair jeung mustahil Allah ngadamel kana asyarr. Eta pendapat Mu'tazilah. Pangna Mu'tazilah ngabogaan patekadan sarupa kitu sabab Mu'tazilah mah berpendapat wajib Allah ngadamel kana sholah jeung aslah. Maka pasti ceuk Mu'tazilah mah wajib Allah ngadamel kana al khair jeung mustahil Allah ngadamel kana syarr. Namahan sakedik. Khair jeung syarr teh eta bahan baku. Bahan baku teh bahan pokok. Bahan pokok hiji jelema bisa ibadah ka Gusti Allah. Al khair teh bunga, al khair teh usaha gampang, al khair teh otak cerdas. Tah ketika aya al khair sarupa kitu, otak cerdas, rezeki gampang, dibere rasa bunga, maka tampanan ku rasa syukur ka Allah. Syarr teh goreng, nu goreng ceuk urang aya na kasedih, usaha bangkrut, neangan gawe kaditu kadieu susah, kabogoh direbut ku batur, sakalian nemak teu ditarima, syarr sedih. Maka ketika aya syarr kitu tampanan ku sabar. Jadi al khair jeung syarr teh eta mangrupakeun bahan baku hiji hamba ibadah ka Gusti Allah. Sabab rek khair deuk syarr minallahi ta'ala. Tinggal disarahna panghanapna pisan. Halaman 7 genep 7. Qauluhu al khair wasyarr qad yu'abbaru eta nyata dibahasakeun naon anhuma
itu syar jeung khair bil hasani ku hasan wal qabihi jeung ku qabeh. Hasan alus, qabih goreng. Qala ngadawuh saha kasirun ulama loba min ahli sunnah ti jajaran ahli sunnah. Al muradu ari nu dimaksud bil awali ku anu awal, nu awal teh hasan khair atau hasan. Ma eta perkara laisa anu lain ieu ma manhian eta dicarek, dicegah naon anhu itu ma. Jadi lain perkara anu dicarek usara gitu. Payasmulu maka ngawengku itu awal al wajiba kana anu wajib wal manduba jeung kana anu disunatkeun wal mubaha jeung kana anu mubah. Wa bisani jeung ari nu dimaksud ku anu kadua al manhiu eta anu dicegah naon anhu itu al payasmulu maka ngawengku itu sani al harama kana anu haram wal makruha jeung kana anu makruh. Lamun makruh tahrim eta insirofna ke menujuna kana haram wa khilafal aula jeung kana nyulayaan kautamaan. Tah khilafal aula mah eta teh tina makruh tanjeh. Wa qalat jeung nyarita saha al mutajilatu mutajilah al muradu ari nu dimaksud bil awali ku awal ku khair teh ma eta perkara layakunu anu teu bukti ieu ma sababan eta jadi sabab bil iqabi dina siksaan. Wa bisani jeung ari nu dimaksud ku nu kadua cek mutajilah ma eta perkara yakunu anu bukti ieu ma sababan eta jadi sabab bihi dina itu iqab wa alaihi jeung netepan kana ieu kaul pal khairu maka ari khair yasmulu eta ngawengku ieu khair kulan kana saban-saban sahiji minal mubah tina mubah wal makruh jeung makruh. Wa qala saha imamul haramain anal makruha kana saestuna makruh laisa eta lain ieu makruh bi khairin eta alus wala syarin jeung lain goreng. Teruskeun paya juju maka wenang naon anallaha saestuna Allah taala yakhluqu eta ngadamel Allah al islama kana Islam fi zaidin di Zaid wal kufra jeung ngadamel kufur fi amrin ka Umar wal ilma jeung ngadamel ilmu ngadamel pinter ilmu fi ihdahima di salah sahijina Zaid jeung Umar wal jahla jeung ngadamel bodoh fil akhari ka anu hiji deui. Kulantaran wenang di hak Allah ngadamel kana khair jeung syar, wenang Allah ngadamel sae jeung awon, maka wenang Allah taala rek ngadamel kana Islam, iman, ihsan di si Zaid. Jadi masalah ngadamelna Allah taala kana Islam jeung iman di si Zaid eta teh wenang di hak Allah lain anu wajib gitu. Kitu deui wenang Allah ngadamel kufur di si Umar. Jadi masalah ngadamelna Allah kana kufur di Umar eta teh wenang di hak Allahna lain perkara anu mustahil. Kitu deui wenang Allah taala ngadamel ilmu di salah sahijina ti antara Zaid jeung si Umar jeung wenang Allah ngadamel bodoh, ngadamel jahlun di salah sahiji antara si Zaid jeung si Umar. Tuluykeun sarahna qauluhu al islamu al muradu ari nu dimaksud bihi ku itu Islam huna di dieu al imanu eta iman akhdan karena nyokot min muqabalatihi tina babandinganana itu Islam bil kupri kalawan kupur. Wa qaluhu wal kupro kila huwa adamul iman. Huwa ari itu kupur adamul imani eta henteu iman amma tina perkara min sya'nihi
anu tetep ma tina kalakuanana min sya'nihi anu tetep tina tingkahna ieu emak ayakuna kana yen kasipatan itu emak ayakuna kana yen bukti itu emak mutasipan eta anu kasipatan bihi kalawan iman wakila jeung dicaritakeun naon lapad huwa ritu kufur al inadu eta ingkar bin karisaiin kalawan ingkarna kana hiji perkara mimma tina perkara ulima nu dikanyaokeun naon maji'ur rasuli dongkapna para rasul dongkapna utusan bihi mawa itu emak dorurotan kalawan nemrak patakobulu maka ari babandingan bainahu antara kufur wa bainal iman jeung antara iman alal awali netepan kana anu awal huwa anu ari wa huwa jeung ari itu awal al haqqu eta hak kama qala sa'du min taqabulil adami wal malakat walasani min taqabulid didayan sakitu wallahu a'lam.